Aing teh nyayan ieu ya sawah. Jasmen buat aing lah. Heula ka ieu emang ieu sawah saha ieu? Ah sayang nyeho pokona mah. Kumaha teh nya Kang? Burung. Jasprem pokona mah. Kakak, gua aja mau burung. Urang coba sok nempuh jama eta teh deui. Cang nelpon Pak Kades atuh. Lain lah teu beres gading 2 batang mah tuh. Sing jama kitu mah. Aing mah euy betul buka duit ya di duit 2000 perak. Ge kerja prem. Aing mah. Halo Pak. Iya ya aya nu majak di dia ya. Yo ka dia. Kadang gitu tuh kondisikeun itu ieu tuh. Aing mah dia aja mah ieu. Nyeho pokona jasprem urang mah. Lain gitu ieu urang kemarin udah kan duit urang sarua ieu rokok gading mah aya rokok gading mah. Kan meureun sabatang ewang we da eueuh deui geus lagi. Aduh, aing mah kok gading mah teu leuki paling goreng ge seceng aing mah. Gunungan. Ieu Paura. Ieu Paura. Ieu ya japrem cenah menta jatah segala itu ieu ngalacai ti sawah cenah ieu ngaganggu atuh alunganan cenah. atuh da meureun sawah urang ieu moal ka caian. Emang ieu cai nu maneh? Sarerea ieu teh yeuh. Keur pembangunan ieu teh pengecoran jalan Cikaruhang. Leuwih penting, sarua penting gitu nah. Kudu japrem sagala. Ieu rokok gading 3 batang dikeun tina Paura karunya pada Sia mah jeung sagala. Yeuh, kuduna mah ulah kalah jadi ngarurujit. Kuduna mah ilu ikut andil berpartisipasi dalam pembangunan. Menta rokok sagala japrem. Sia teh cung di kumaya boboikeun lah. Sok alungkeun ka walungan sok kumaya sok urang mah. Ayo, cang talian di dieu ya. Sok. Pak, cang talian di dieu ya. Gotong royong, ayo gotong royong, kerja bersama semua jadi bisa. Ayo gotong royong, ayo gotong royong, kerja bersama semua jadi bisa. Gotong royong, ayo gotong royong, kerja bersama semua jadi bisa. Ayo gotong royong, ayo gotong royong, kerja bersama semua jadi bisa. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret. Hari ini alhamdulillah pelaksanaan pembangunan Jalan Cikaruhang, lanjutan pengecoran dan mudah-mudahan dapat dituntaskan. Nah, banyak di belakang saya masyarakat lagi bergotong royong. Nah, ada Amamon. Ayo Pak. Iya Mang Acum. Ada Aki, Ki, kuat kena gerakan. Buat memesan. Hari ngelkui. Masuk yang ngejeng ini Tara. Ya udah enak. Nah, kabul lah. Dengan panggilan anak kecil, Ki. Buat.